Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeung kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di Puncak Suji. Ayeuna kantun bagian anu ka-24 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseureun-seureun. Lainna naon? Mamang mah sok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar di parawargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarata nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Raja Pati di Puncak Suji bagian anu ka 24 nah. Kumaha salajengna sorot cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Aya keperluan naon meni asa tarat-tarat ti biasana bah. Asa ruas kieu yeuh ka kuringna. Geus lumayan lila oge urang teu panggih teh bah. Ceuk si Begang basa geus ngariung di patengahan. Sararea kabeneran keur ngarumpul. Aya si Karasa, si Duleh, si Jamiun jeung si Sumed oge aya. Teu kudu ruas-ruas sagala Gang. Da lain rek merep dikaruazeun abah ka dieu teh. Nya atuh hayang panggih we jeung batur sa profesi, batur sa perjuangan. Kumaha sararea cara geur di dieu usaha lancar. Ceuk Bah Jampang bari ngabagi reret kanu araya di dinya. Alhamdulillah bah. Kuring jeung barbar kuring mah di dedenget ayeuna keur aya dina kasehatan dina ginanjar kawilujengan eueuh anu garering. Atuh soal pakasaban aya-aya we nirilik seeutik mah kumaha sabalikna nya kumaha sabalikna abah jeung nu lainna sarehat. Ceuk si Begang malik tumanya. Sarua abah jeung si Bahlul katut si Bahlil oge ari awak macara geur ieu teh Gang. Nganya eta rada seuseut ayeuna mah usaha teh. Tara bebeunangan wae. Geus aya kana 2 bulan teh setor-setor ka si Juma oge ieu teh. Da kieu keur pailit. Teu naon bah. Ari aya sesana we setor ka si Juma mah bah. Ngeunah-ngeunah teuing barina oge. Ngol tas operasi urang setor geus we sesana ayeuna mah. Pokona sebeukeun heula we urang anu barang siarna bah.
sarua wae abah gitu maksudnya tina menang hasil ngabadog atau ngarampok na oge moal disetorkeun kabeh nya halus aduh kitu bah kela-kela atuh daguan sakedeung nya moal aya tungtung na ngobrol wae mah ieu teh urang darahar heula mending oge ayeuna mah engke mun geus dadaran kakara urang tuluykeun deui ngobrolna tepati fokus kuring mah ari ngobrol bari can eusian beuteung teh bah sawatara ngadaguan liwat asa urang ngaropi heula we mendingan oge kela daguannya bah ceuk si Begang kituna teh bari ngojeng Kang asup ka jero enggona teu lila oge geus kaluar deui bari mawa kopi jeung gulana dina keler rokok weh aya kana sabaraha bungkusna anu satuluyna terus weh Bah Jampang jeung kadua baladna mah pating kalepus arudut bangun anu narik mah teu naker diselang ku ngaragot kopina sewang-sewang panyuguhan ti si Begang mani sakitu lobana sawatara eta si Begangna sorangan mah kalah asup deui ka kamarna teuing rek naon dalila teu katempo kaluar deui sedengkeun si Karasa jeung baturna nu tiluan keur kuprak-kaprak di dapur ngaliwat keur nyuguhan sema-semana gancangna carita sanggeus liwat asak brak we sararea ngariung balake cerakan taruang sangu liwat teu lila oge liwat jeung deungeun sangona teh geus peren teu nyesa sareme-reme acan bubuhan keur meujeuhna pareurih beuteung meureun sanggeus rengse barang daharna sararea ngariung deui di patengahan bari pating pelenyun udut bangun anu narimat nakar pok si Begang ngamimitian deui nyarita ditujukeun ka Bah Jampang ieu teh kuring rek tumanya ka abah sabenerna aya kapentingan naon abah teh pangna ngahaja nepungan ka kuring sabab katempona mah jiga aya hal anu penting ieu teh anu rek ditepikeun ku abah ka kuring cindakna abah teh katingalina kawas anu keur boga karepet ieu teh bah ceuk si Begang tetela seukeut oge pirasatna mah samemeh ngajawab Bah Jampang narik napas heula bangun anu berat bener pisan Gang bener puguh kiwari teh abah keur aya masalah ieu teh Gang masalah naon bah cik caritakeun ka kuring sugan jeung sugan we kuring bisa milu mikiran bah abah mah teu hayang dipangmantuankeun mikiran Gang euy ari ukur milu mikiran masih balul jeung si balil oge geus milu mikiran teu butuh milu mikiran abah mah Gang temal Bah Jampang bangun anu teu panuju kana jawaban ti si Begang ari abah nya maksud kuring oge kitu lamun kuring bisa ngabantu mah kana karepet abah nya pasti ngabantuan atuh bah lalu ukur milu mikiran wungkul tapi caritakeun heula bah naon masalahna ieu teh cek si Begang nandaskeun jadi kieu ieu teh Gang anu saterusna mah barabat we Bah Jampang nyaritakeun pasoalanana jeung dua urang budak ngora nyaeta Wigena jeung si Kardon anu ngajarikeun manehna sabalad-balad gagal ngajalankeun pagaweanana dina sajeroning nerangkeunana Bah Jampang teu weleh dibarung ku gogodeg leungeun katuhuna ngusapan jangotna sakapeung beungeutna tatanggahan kaluhur teuing nempoan naon tekung silila kadenge Bah Jampang mungkas guaran caritanana tah kitu karepet abah teh Gang cikan sugan si lain nyaho atawa apal sahay jeung urang mana kira-kira na eta dua mangkluk anu dicaritakeun ku abah teh Gang ceuk Bah Jampang mungkas caritaanana sajongjongan si Begang teu waka ngajawab kana pananya Bah Jampang apanan puguh manehna katut balad-baladna oge ti heula teu mampu ngayunan kadua jalma anu bieu dicaritakeun ku Bah Jampang tapi keur kitu celengkeung si Karasa nyelengkeung ti tukangeun si Begang sabenerna sarua kuring jeung batur kuring oge kasup Kang Begang
rumasa teter ku eta dua orang budak ngorat teh bah geus leuwih ti heula malahan mah kuring sabatur-batur mah bah. Oh jadi sarua nya selain oge ga sarua teu mampu ngayunan eta dua mangkluk. Lain eleh atawa teu mampu ngarubuhkeun kuring lain eleh atawa teu mampu ngarubuhkeun kuring mah bah ngan acan pas ninggang kana waktuna we jeba larangan bulan larangan poe deui harita mah puguh kuring oge keur ngarencanakeun pikeun ngaringkus ka mangkluk dua eta teh ngan teu nyaho di mana ngajedogna. Tembal si Begang embung ari disebut eleh atawa teu mampu mah kituna teh bari mureleng ka si Karsa jigana lamun eueuh bah jampang mah harita kene oge jug langsung ditampiling we meureun. Kitunya atuh ari kitu makeun bae hartina meureun sarua sana asib jeung abah anu ditanyakeun ku abah tadi ngeunaan sae jeung urang mana-manana eta dua magluk si lain nyaon teu Kang. Ari nurutkeun salenting bawaning angin mah kocepat bawaning kilat mah cenah eta dua urang budak ngorat teh maranehna muridna Bah Jured anu saurang ngaranna Wigena nu saurang deui ngaranna si Kardon. Ari Wigena cenah nurutkeun beja manehna budakna tukang ojek anu sawatara taun ka tukang aya nu ngabinasa di Sasak Kanjil teh nya dibinasa ku dua begal anu ayeuna masih nyerekem di Pangbuyan anu ngaran si Keman jeung si Jalal teh kungsi meureun abah oge ngadenge kana masalah eta. Si Begang nerangkeun ka Bah Jampang sakumaha beja nu katampa ku manehna. Keke muridna Bah Jured paingan atuh hartina memang teu bisa dianggap enteng ilmu pangaweruh eta budak ngorat teh. Ari bener maranehna muridna Bah Jured mah apanan pamimpin urang sararea oge urut baladna Bah Jured bener teu. Bah Jampang bangun anu kaget ngadengi keterangan kitu ti si Begang teh. Nya atuh Bah muridna pisan. Jadi kumaha atuh hadena sangkan eta dua mangkluk bisa dirubuhkeun. Alusna mah kudu dipodaran we Bah. Sabab bakal jadi cucuk lurungkang jeung tangtuna salawasna bakal ngahalang kana pagawean urang ka hareupna. Cek si Begang jadi malik kumahakeun ka Bah Jampang. Lamun gitu artina daek teu daek urang sararea kudu sagancangna ngalaporkeun di Pasungalan ka si Jumha Gang euy. Nya cek kitu cek ieu na mah kumangke we kaputusan si Jumha kumaha. Kuring oge aya pikiran kadinya eta teh Bah. Ngan rada era meureun ari ukur nyang hareupan mangkluk dua siki kudu jeung laporan ka komandan mah Bah. Teu kudu mikir kadinya Gang. Dasar wah abah oge kitu pikiran teh. Tapi da geus sakitu kabuktianana urang jeung sakabeh balad-balad teu mampu pikeun ngabinasakeun eta dua mangkluk. Cep si Begang teh nyarita deui. Sawatara eta anu lainna ukur ngabarandungan kana ngabandungan para gegedugna anu keur babadamianan. Neangan cara pikeun bisa ngabinasa kadua urang jalma anu akhir-akhir ieu geus ngajadikeun hahalang kana pagawean babadog rarampogna. Sabot keur pating harulang kitu celangkeung deui si Karsa nyalengkeung. Ari ceuk pamikir kuring mah samemeh Pasungalan ieu tepi atawa samemeh dilaporkeun ka pamimpin pusat kumaha lamun urang ngahijikeun kekuatan bisa tuh ngahijikeun kekuatan kumaha maksud si lain teh Karsa cing jelas atuh nyaritana sok kahareup tah di dieu nyaritana tah. Cek si Begang mencrong bari morotot ka si Karsa. Atuh geus dititah kahareup ku gegedugna mah si Karsa ngised diukna maju kabeh hareup pok nuluykeun deui caritana. Kieu maksud kuring teh Kang apanan salian ti akang jeung si abah nya Bah Jampang apanan aya nu sawarena deui balad Ki Jumha anu dijadikeun gegedugna teh diantarana Ki Dongklak jeung Ki Dobleng
apanan marehna duaan teh masih kene baladna Ki Jumha. Acan marehna oge ngabarogaan anak buah. Mun teu salah aya kana 10 urang na anak buah Ki Dobleng jeung Ki Dongklak teh. Kitu tah. Jadi urang hijikeun kakuatan. Cek si Karasa ngajelaskeun maksud caritanana ka si Begang. Dah bener gitu euy. Kumaha lamun urang tepungan we atuh ka si Dobleng jeung si Dongklak, Gang euy. Keun bae ulah ngarasa era. Anu penting masalah bisa teratasi gitu tah. Setuju teh Gang? Cek Bah Jampang bangun anu mobok manggih gorowong manehna mah ngadengi usulan ti si Karasa model kitu teh. Nya teu naon, tapi teu kudu jeung balad-baladna bah. Maksud kuring deh cukup minta bantuan kasih Dongklak jeung si Dobleng na we wungkul kaduaan. Keun bae balad-baladna mah teu kudu dibawaan. Era lah ari kudu abring-abringan teuing mah. Pirang ngalawan mangkluk 2 siki. Coba salari we deui. Deheung mun pangabisana bari diandalkeun mah. Ieu coba lamun ngukur ngajahatkeun para bungkul mah lieur pan kana huluna bah. Kitu ade atuh Gang. Udah cukup duaan oge. Teu kudu mamawa badan sagala. Kumaha atuh? Ira nepungan si Dongklak jeung si Dobleng kira-kirana. Nya paling oge isukan bah. Dayeuna mah geus maju kaburit. Sakedeung di oge peuting ieu teh. Sok ngatog ari lelumpangan ti peuting teh bah. Geus heubeul tara turun langsung. Cukup ngadalkeun anak buah we. Cek si Begang. Bari ditungtungan ku ngahehe nembongkeun huntuna anu harideung semu karahaan bubuhan cadu ngosok huntu. Sanggeus sapuk yen isukan rek nepungan 2 urang baturna nyatana si Dongklak jeung si Dobleng. Terus wae eta 2 gegedug bangsat katut balad-baladna teh ngarobrol ngaler ngidul. Diselang ku pating calakatak cileukeuteuk sareu-seurian. Haseup udud meni mulak minuhan rohangan. Rek teu mulak kumaha? Jelema aya kana 8 urangna bari jeung di rohangan sempit arudud kabeh. Nya meureun teu mulak. Malahan Bah Jampang mah sabaraha kali batuk meni ngohko. Ngarasa eungap ngambeu haseup rokok anu mulak asupan ti corona meureun. Nya oge tukang udud, ari kitu-kitu teuing mah anger we eungap. Jaba kana mata dikarasa peuri. Teu karasa bakat ku kajongjonan ngobrol ngong kadenge soroa adan subuh di masjid nu aya di tengah lembur. Geus subuh deui geuningan bae. Rarasaan teh peuting keneh. Kuring marek sareheula baah. Teu kuat unduh ieu teh bah. Cek si Begang kitu teh bari ngoloyor ka jero anggona. Sarerea antukna pating goledak ngagaloler patunjang-tunjang. Da puguh hareureun di tengah imah teh. Jaba kamarna oge ngan ukur aya hiji. Khusus we paragi sare si Begang. Ari Bah Jampang manehna mah teu ngagoler. Kalah andekak we sila bari ngepluk nyeungeut deui udud. Tapi lila-lila mah karasa panona karasa cepel oge. Teu karasa antukna Bah Jampang ngadon nyungkruk kana bujur si Bahlul anu keur nonggeng bari kerek. Udud dina ceklana oge teuing ngacleng ka mana, da eueuh lesot tina leungeunna. Para wargi sadayana gancangna carita wanci liwat lohor nu sarare teh kakarak pating kuniang hudang. Si Karasa jeung si Duleh gura-giru ka cai ngadon si beungeut. Saterusna manehna ngahurungkeun kompor rek ngaliwat keur mumuluk. Beres barang dahar sanggeus sasadiaan kira-kira wanci memeh asar. Si Begang jeung Bah Jampang tarurun ti imah. Nyaeta rek ngajugjug ka patempatana si Dongklak jeung si Dobleng sakumaha anu geus dibadamikeun keur peuting kamari. Urang megat mobil kol buntung we nu rek ka terminalkeun bah. Engke tidinya naik angkot jurusan ka Ciparai. Ke lain ngomong-ngomong si lain boga keur ongkos nahan teu Gang. Lain kuna naon? Abah mah geus teu boga duit pisan ieu teh. Nya aya we ari keur ongkos-ongkos wae mah bah. Malah kerjaan oge aya moal kurang lah bah. Cukup jigana bah. Nya syukur atuh ari aya mah.
Keun urusan jajan-jajan gitu paling oge meuli ududeun abah mah deuleu. Nya tenanglah bah. Pokona ti dieu megat mobil kol buntung engke geus di Majalaya kakarak numpak mobil koneng. Angkotnya gini moal sabaraha mayarna oge. Da kana kol buntung nama moal matak mayar nebeng we papalidan bah. Cek si Begang ngajelaskeun. Kencangna carita Bah Jampang jeung si Begang geus narepi ka terminal Majalaya. Saterusna celak narumpak angkot anu kakulonkeun anu nuju ka Ciparai. Nah, lembur Ciheulang mah dararasaan lain samemeheun Ciparai gang we. Aya oge be ditueunana geus liwat terminal Ciparai geuning. Cek Bah Jampang basa maranehna geus aya dina jero mobil angkot. Ai nya kitu bah. Cik urang tanyakeun. Punten Kang, ari rek ka kampung Ciheulang ngalangkungan Ciparai atanapi samemehna Ciparai bah. Kang. Cek si Begang tumanya ka salah saurang panumpang anu aya diuk gigireunana. Bade ka Ciheulang nya ngalangkung atuh ka Ciparai mah engke ti terminal Ciparai teras we ngulon caket da teu kedah numpak di mobil ka Ciheulang mah. Walon jalma nu ditanya. Tuh Pak bener cek abah oge ngaliwatan terminal Ciparai. Nya poho deui puguh ge bah. Rasaan teh sacan Ciparai da geus lumayan lila tarakateun si Dobleng teh kuring teh bah. Ari si Dongklak di mana tempatna salembur jeung si Dobleng teu. Henteu ari salembur mah bah ngan masih kene sadesa cenah. Gampang engke we urang jeung si Dobleng ka dituna heuh ka tempat si Dongklak sekalian. Jep we duanana jarempe teh nu nyarita deui. Wanci memeh asar, akhirna duanana geus narepi ka tempat anu ditujuna. Kabeneran teh hese neangan. Da imah si Dobleng teh pangsisina. Ti jalan oge geus katingali, nenggang aya di hadapeun tangkal muncang. Paingan sapeupeuding di imah teh. Kukupu meuni gegeleberan wae. Sing horeng bakal kadatangan sema geuningan. Nah duaan wae teh jeung balat-balat ieu teh bah Kang. Tanya si Dobleng bari geus dariuk dina tepas hareupeun imahna. Riweuh mawa balat mah Bleng. Jaba kudu dobel meureun mawa ongkosna oge. Keur bokeh puguh abad teh ayeuna teh. Nah make kudu jeung ngongkos sagala atuh. Piraku gegedug garo make jeung mayar ongkos keneh. Ari si laing tuda sagarupa oge aya waktuna Bleng. Ari keur biasa-biasa mah nya biasa we lumrah kos batur mayar ongkos. Kajaba lamun rek ngagarong kakara teu kudu mayar ongkos angkot. Barina oge da can pernah deui rek indit ngagarong ari kudu numpak angkot teu lama. Ke ngomong-ngomong kamarana ari balad-balad si laing Bleng. Geningan meni sepi kieu eueuh sasa. Kuring mah geus tarang ngariung jeung balad-balad kuring bah. Balad-balad kuring mah baralik we wayah kieu mah ka imahna masing-masing. Tah. Engke mun rek barang siar kakarak ngarumpul ka darieu. Lamun geus beres babadog mah balik deui we ka imahna. Cek si Dobleng ngajelaskeun. Keur kitu pok si Begang nyarita. Alus atuh ari kitu mah. Beleng euy. Sabaraha urang akang ngabogan anak buah teh ayeuna Kang. Saeutik ukur tiluan ka opat jeung kuring. Nah geuning lain 8 urang Beleng baheula mah. Apanan geus parae nu genepan deui mah. Keun bae teu kudu hayang nyaho paehna kunaon-kunaonna mah teu penting lah. Cek si Dobleng deui. Abong jelema jahat anu jauh tina bag-bagan agama. Batur saperjuangan marawat oge meuni jiga anu teu sedih teuing nyebutkeunna teh paeh we jiga kasata wae. Kajeun atuh. Barina oge kate teu ari bisa nyaritakeun nu geus modar. Geus modar mah nya modar we moal bisa hirup deui. Lain kitu Gang. Bener pisan bah.
micinan-micinan waktu ke nonohonan ngabahas jelema ngabahas jelema anu sekojor mah nya. Tema si Begang ditungtungan ku ngabarakatak deui seuri abong manusia calon seluruh neraka wungkul. Teu karasa waktu harita geus nincak ka sareupna tilu urang gegedug garong balad-balad utamana si Jumat teh antukna parindah ka jero imah saterusna tiluanana uplek neruskeun deui obrolanana. Kela kuring teh hayang nanya nah abah jeung akang kadarieu teh ngahaja wae atawa geus indit-inditan terus nyimpang ka dieu atawa memang datang ngahaja mawa anu dimaksud cunduk ka jurung ku maksud. Cik atuh gerak prak caritakeun hampura ieu lainnya nyawanan ieu. Cek si Dobleng nyaritana rada daria bahasana oge jadi murwakanti nurutan pangarang dongeng anu geus sohor. Halus euy bahasana euy. Jadi kieu Bleng ieu abah jeung ieu si Begang memang datangna kadeun si laing ieu teh lain lantung tambulaku datangna tanpa saja cindekna datangna abah kadi aya kepentingan anu nyangkut kana pagawean urang salaku tukang gagarong tukang babado. Tapi acan abah negrakeun kaperluanana abah teh hayang tepung heula jeung si Dongklak sabab manehna oge kudu nyaungeun tur milu mikiran kana pasungalan anu engke bakal dicaritakeun ku abah. Oh gitu lain tadi atuh ngomong rek nepungan kasih Dongklak gitu bah ke daraguan heula sakedeung atunya ku kuring rek disusulan heula ka imahna da teu jauh ti dieu imahna mah mudah-mudahan we keur aya di imah teu milu operasi jeung balad-baladna kuring di heula nya dagoan. Cacap nyarita kitu si Dobleng terus turun ti imah laju leumpang kawetankeun rek ngajugjug ka tempatna si Dongklak anu lemburna aya di beh wetaneun lemburna. Untungna si Dongklak anu disusulanana teh keur aya di imahna. Da geus terang indit milu babadog si Dongklakna oge. Sarua jeung gegedug-gegedug garong sejen ukur ngandalkeun anak buahna anu operasi. Aya naon ieu teh meneh asar was-was Bleng euy. Bah cagur bah. Aya Kang Begang oge geuningan kumaha cara geur kabehna ieu. Cek si Dongklak ngasongkeun dua dampaleungeun ka Bah Jampang jeung ka si Begang saterusna gek mahena diuk dina kursi pagigir-gigir jeung si Dobleng pok kadenge si Begang nyarita teu kudu ruas-ruas lak nyan teh we sok ku abah caritakeun abah meh jelas nyaritana ku kolot mah kuring masuk balelol komo lamun can dahar mah bah. Cek si Begang kalah nembleukeun ka Bah Jampang. Kieu ye Dongklak Dobleng kieu dengikeun drak-drak we. Bah Jampang nyaritakeun ngeunaan manehna jeung si Begang nu harita keur boga pasoalan jeung dua urang budak ngora nyaeta Wigena jeung si Kardon. Ditek-tek sacara gemet eueuh nu kaliwat geus rengsen rangkeunana terus Bah Jampang nutup caritanana. Tah kitu permasalahanana malah asa biraku pasoalan sakitu kudu laporan ka komandan mah kalah dicecele meureun urang sarea ku si Jumbang kena. Cek Bah Jampang rutret ka si Dongklak jeung ka si Dobleng. Nya atuh bah keun bae ku kuring we heula sorangan nu kitu mah asa piraku kudu eleh ku budak kamari sore ieu mah isukan pokona urang jorag ka lemburna bah. Cek si Dongklak semangat naker da teu keur cicing di lemburna tapi eta dua mangkluk teh ayeuna keur aya di lembur Bojong Nangka kitunya bah bener keur caricing di lembur Bojong Nangka eta dua mangkluk teh. Cek si Begang ngareret ka Bah Jampang. Di lembur Bojong Nangka atuh koloneunna lembur Rancajigang gang eta teh nya anu koloneun Rancajigang Bojong Nangka teh. Nya geus we atuh pokona isukan urang jorag ka lembur Bojong Nangka eta urang ngalalajoanan si Dongklak we heula eunan urang mah ulah wa kapipilueun
Kitu nyalak bener telah. Jadi ente anu rek adu harapan jeung jeung mangkluk dua eta. Siap lah, pirang ayonan budak jaringau. Moal sabaraha pangabisan lah disintrek ku dewek mah. Cek si dongklak songong naker jika nu geus nyawe kana nu rek kajalma nu rek dilawananana. Tapi keur kitu no atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.